Para mitra nuju ganaukeun dongeng di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun para mitra kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Kitunya para wargi. Hari koyong menyakitu para wargi. Hoyong para wargi langkung saya namun kemampuanana Mang Jaya Official mungkin dugi ka dieu. Dugi ka dieu para mitra sadaya nya tiasa ditingkatkeun mungkin ajen anu sakedeg-sakedeg secara teknik tiasa diakalan. Kitunya para wargi ngakalan teknik teh sanes non teh panggawean mesa sarap. Kitunya para wargi mangga nyangakeun bae ka suri kaum dangu. Namun insyaallah sapertos kieu mah tiasa dipertahankeun itu para wargi. Dongeng-dongeng Mang Jaya diupload di Mang Jaya Official. Mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Katinggal para mitra upami Mang Jaya tinggal komentar oh ieu kapungkur Mang Jaya ngadongeng ngawitan pisan seharusnya di Kerawang ya para wargi sadaya terus Garut para wargi Cianjur katinggal para mitra terus ngambah ka ieu Kadipaten para mitra Cirebon Majalengka sarta kota-kota sanes ayeuna diambah ngalangkungan produk anu aya non teh merek dagangna. Mangga para mitra ingkar karangan koswara dina bagian ke-20 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Ingkar. Ye dongeng para mitra karangan koswara ayeuna nincak bagian ka-20. Nen Kancanawati nu tadina hayang ngabinasa kawulan maksad sareng tujuan ngumpulkeun para wanoja di dinya bade disebakeun ka Mbah Sabdagar Muka. Namun sabada ningali kaayaan model temel parantos kalangkung tibalik Nen Kancanawati dari nyaah kabulan. Naon sababna Nen Kancanawati nyaah kabulan para wargi sadaya kumargi anjeunna teh ngaraos sugema ku ayana para mitra jangnana aya di dinya. Jangnana sareng wulan teh aya patula patalina aya pakuat pakaitna kitu para wargi sadaya. Hari kedahna mah upami anjeunna bogoh ka jangnana paehan we si wulan. Hari kedahna mah kitu para wargi. Namun dangarana ge dongeng atuh kitu ngaranna ge dongeng. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Teu acan engke tokoh-tokoh sanes nu muncul anu nulungan anu nalika nulungan ieu para wargi sadaya Nyi Ita. Nulungan Nyi Ita Laila Sari para wargi sahaya nuju diudag gles leungit teu kapenak tah ieu saha ieu tokoh ieu para wargi sadaya. Nu janten pertarosan teh kitu mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng mudah-mudahan tiasa nyugemakeun. Wulan nu harita keur ti brasare sanggeus manehna diganggu ku rupa-rupa gangguan mangrupa dedengean-dedengean nu ararane jeung tetenyoan-tetenyoan nu matak pikasieun harita ngadengen nu keketrok kana panto gancang orejat. Panonna mencerong kana palebah panto nu nutup keneh para wargi sadaya. Bari jajantung ratug hateting sareblak sok sieun datang deui pikasieun pika keungeun nu bakal karanapan ku manehna nu bakal tumiba ka manehanana. Demi sari Ratnasari nu mineng gundam harita masih keneh ngagebrak sare bangun nikmat sarena. Bangun eueuh gangguan naon-naon da nya kitu manehna ngadengen nu kaketrok tarik. Tetep sare tibra bari geureuh jeung kerek sesegor sagala. Nu kaketrok kana panto kadenge deui ku bulan beuki tarik batan tadi. Bulan? Ieu teteh nyai, bulan? Buka pantona ieu teteh bade nepungan ka hidep. Gebeg bulan ngagebeg reuwas. Najan aya rasa atoh lantaran aya nu ngalayat. Tapi rasa reuwas sok sieun Nen Kancanawati bakal nyieun tindakan nu teu dipiharep ku dirina. Eta sababna nu nyata mah ngahuleng we bulan teh teu gancang-gancang muka panto. Malah make aya sangkaan jurig sagala niru-niru sora Nen Kancanawati. Hate bulan ngagerentes. Buah-buah jurig teu datang deui, saha nu nyaho jurig nu ayeuna pinter jeung leuwih sakti batan jurig nu tadi.
manehna bisa niru-niru sora Nen Kancanawati. Heran di imah bet loba jurigan. Ih, amit-amit. Kang Nana, di mana ari akang ayeuna tulungan abdi Kang? Kang Nana engal abdi geura papageun. Cana kalembur Kang, sieun aya di dieu mah lila-lila sieun. Tungtungna bulan sasambat ka panutan hatena. Jangnana nu dipicinta sagemblengna ku manehna di arep-arep. Sugan datang, sugan mapageun. Nen Kancanawati nu aya luareun eta kamar lila ngajanteng bari ngadedengekeun sora nu ti jero. Tetela kadenge aya nu kerek, tarik, tapi ngan saurang. Ku kituna manehna boga sangkaan yen wulan atawa sari masih keneh nyaring. Tangtu bulan kitu sangkaan Nen Kancanawati. Lantaran nu sasegor kerek teh manehna apal, eta kerekna Sari Ratnasari. Lantaran yakin yen bulan mati sare, pok Nen Kancanawati kayan lirih ngagentraan ka bulan, dibarengan kurasanya jeung deudeuh nu taya babandinganana. Bulan, ulah sieun-sieun bager ieu mah teteh. Bade nepangan ka hidep geulis, sok buka pantona. Lila jempe tapi berai panto muka breh katempo bulan beueus ku cimata. Ngajanteng di lawang panto katayep Nen Kancanawati ka jero. Gabru gulan ngagabru ka Nen Kancanawati, gaur ceuri kanyanyerian nyusupkeun beungeut kana dada Nen Kancanawati. Ku Nen Kancanawati bulan diusapan buukna kalayan pinuh kurasa deudeuh nu taya babandinganana, bari ngagalindeng kieu. Entong salempang, tong seueur emutan anaking hidep bakal datang damang deui. Hidep bakal bisa nyarita sacara jalmalian. Geus geulis, sing betah di dieu nya sing tumanina, ulah sieun ulah keeungnya. Tanggah parimeta bulan bari neuteub Nen Kancanawati. Heherang mata Nen Kancanawati ku manehna diteuteub seukeut. Manehna bisa boga kacindekan yen Nen Kancanawati nyarita siga nu nya-nya jeung hate siga nu teu ngabohong. Ulah cangcaya, ulah nyangka nu lain-lain ka teteh geulis. Teteh nyarita nu sabenerna, teteh bakal nyageurkeun hidep. Muga-muga we aya milek hidep bisa cager deui, ngarah hidep sugema hirup, ngarah hidep bisa aya nu dina kabagjaan. Bulan nyusupkeun deui beungeut kana dada Nen Kancanawati bari sumegruk ceurik ngagaur tarik. Leuwih tarik batan tadi. Ceuk wulan dina hatena. Diajak diuk ka paramitra pun. Gek wulan diajak diuk dina bibiris bang. Terus diupah apeh dibebenyokeun ku Nen Kancanawati. Kaayana nalir ka budak leutik bae sasat dinangna nengnek di beberah. Sangkan wilan bulan pinuh kurasa percaya diri, sangkan bulan percaya kana sakabeh omongan manehanana. Najan tadina pinuh kurasa cangcaya diri, loba teu percaya kana kaya Nen Kancanawati. Wulan ayeuna teu burung yakin kana naon omongan Nen Kancanawati, lantaran karasa ku manehna. Dina nyarita jeung dina sikep Nen Kancanawati ayeuna siga nu nya-nya jeung hate, siga nu dibarengan ku kadeudeuh jeung kanyaah nu taya babandinganana. Nyaah na saurang indung ka anak, nyaah nu matak bagja keur wulan nepi karasa sieun jeung keeung, nu salila ieu tumiba jeung karanapan ku dirina kontan jadi ilang. Nu nyata bagja jeung sugema bireh dirina aya di dinya, karasa ayeuna mah jadi tenang jeung tentrem. Hal ieu memang sajabana ti diucap-ucapan nu matak sugema, oge dina nyaritana harita. Nen Kancanawati dibarengan ku ngaluarkeun hiji kakuatan batin pikeun mangaruhan pikiran bulan. Na atuh para mitra, sari nu keur sare tibra, ujug-ujug korejat hudang bari terus hariweus-weus ngomong kawas nu keur ambek-ambekan. Kurang ajar si Ahmad, geus datang deui wae. Ngolo-ngolo si Sari majarkeun teh hampura kasalahan akang, nu geus-geus. Ayeuna mah urang kawin. Akang menta di hampura, rumah sa akang kaedanan ku awewe sejen. Nepi ka akang cul ninggalkeun panutan ati Neng Sari nu nyari lir bidadari. Sabal aing mah nyewa aing mah izin sia. Sari tungtungna ngabegegan ka Nen Kancanawati nu keur ngagelenyu imut bari neuteub ka Sari. Wulan murungkut sieun ku Sari nu amek-amekan kitu manehna nepi ka ngahep-hep gigireun Nen Kancanawati. Demi Nen Kancanawati kalayan leuleuina kerpok nyarita ditujukeun ka Sari. Sari, sing eling nyai hidup mah ngimpi merenya. Ngimpi? Teu, Sari mah teu ngimpi. Geuring maneh si Arum ka dieu? Sakna naon si Arum? Sakitu Kang Ahmad ku maneh direbut teh ayeuna geus datang deui ka dieu. Kurang ajar sia ngajak ngesang jeung aing. Ancak pasia sia nya. Sari tutunjuk ka Nen Kancanawati bari ngocoblak ngomong. Nyabit-nyabit ngaran Arum sagala. Memang Arum nu dimaksud ku Sari taya lian awewe nu geus ngarebut Ahmad di manehna.
nuges ngagoda Ahmad nepi ka manehna ditinggalkeun. Maklum kana kaayaan Sari gelenyu enen Kancanawati ngagelenyu deui imut bari leuleuy keudeu manehna pok ngomong deui. Sari, ieu mah teteh lain arum, sok teuteub teteh, sok. Kituna bari ngoman mencerong kana beungeut Sari. Sari males mencerong teu ngiceup-ngiceup. Harita teh na atuh ai kulahek teh Sari ngulahek bari pok ngomong leuleuy. Hapunten abdi teteh, ngimpi pi kasieun, ngimpi pi amekeun abdi teteh. Teteh ngamaklum Sari nu matak ulah loba pikiran, ulah loba lamunan mun rek sare, betah aya di dieu, betah. Syukur ngan HP bulannya ulah diheureuyannya. Henteu teteh da nyaah abdi mah ka bulan teh. Nya bulannya Sari ngareret ka bulan ungeuk bari ngagelenyu imut. Kitu atuh tah ayeuna haja teteh ngalayad sanggeus sababaraha poe teteh taranean. Syukur hidup duaan dina kaayaan sehat walafiat, teu kurang itu jeung ieu. Cenah eta soal panyakit keun ku teteh rek dicageurkeun sagancang-gancangna. Teteh ge satekah polah nyageurkeun ka hidup. Sangkan hidup duaan cager sabihara-bihari. Teteh usaha ayeuna teh ku jalan kitu jalan kieu nu penting mah anu ngahaja tatama ka teteh bisa cager deui kitu. Burileng Sari ngaburileng bari molotot ka Nen Kancanawati sarta pokna. Nah da Sari mah teu gering, teteh. Siksaha nu gelo. Da Sari mah teu gelo teu naon-naon apanan. Kerek diubaran segala. Teu Sari mah da teu gering, sehat. Sari pangna Ahmad ninggalkeun hidup. Gap kaawelian lantaran hidup boga panyakit. Hidup kudu sadar kana kaayaan. Oh, kitunya teteh. Bener. Jadi Sari kudu disageurkeun, kudu dileungitkeun heula panyakitna teteh. Sari katemong bangun panasaran. Bener. Mun geus cager tong boro Ahmad saurang. Dalah hayang menang 10 Ahmad bakal tinekanan ngan kade. Mun geus cager hidup kudu nurut kana sakurkah yang teteh. Kumaha? Sanggup? Ngomongna bari ngaluarkeun pangabaran liwat sorot mata nu mencerong neuteub panon Sari. Mangga teteh bade dipi orang naon atuh? Upami Sari geus cager mah, Sari bakal turut ka teteh, bakal ngagugu ka teteh. Syukur. Teteh ngarasa bagja. Tas ngomong kitu ka Sari, ret ka bulan bari ngusapan kana buuk bulan anu panjang ngarumai. Galindeng Nen Kancanawati nyarita deui. Hidup kudu sing tenang hate anaki, sing percaya ka teteh. Hidup bakal dicageurkeun ku teteh sagancang-gancangna. Ulan ungeuk hatena bungah bagja lantaran dirina bakal cager deui. Najan mimitina mah bingbang kana kaayaan Nen Kancanawati, tapi ayeuna jadi gembleng kayakinanana manehna percaya kana sakur omongan Nen Kancanawati. Ulan saanyana hidup pangna nepi ka kieu, pangna nepi ka pieu aya nu ngaheureuyan. Aya pihak sejen nu ngahaja ngaguna sika ka hidup, sangkan hidup teu bisa ngomong. Ulan neuteub seukeut ka Nen Kancanawati, bari dina hatena ngageurentes kieu ulan teh. Teu salah sangkaan aing. Diri aing pangna nepi ka pieu teu bisa ngomong alatan aya nu heureuy ku cara gaib ka diri aing. Saha atuh jelemana nu hianat nu daleka ka diri aing teh? Naboga naon dosa naon pangna aing dihianatan nepi ka aing jadi teu bisa ngomong. Kaniaya teuing anak deungeun. Bet jalma teu tega. Jalma teh tega beakeun ku sorangan. Aing nu keur meujeuhna resep hirup, keur meujeuhna betah hirup. Aya nu ngaguna sika, aya nu ngaheureuyan. Curucud bulan ngaluarkeun cimata tunggara para mitra sadaya. Cimata kasedih tunggara nu taya papadana, sedih nu taya babadinganana. Betu geunah, betu nyana teuing dirina aya nu hianat, aya nu deleka. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, harita para mitra Nen Kancanawati. Ningali kaayaan bulan siga nu sedih tuluy nyarita. Tong leutik hate awal akhir eta jalma nu hianat ka hidup bakal meunang wawalasna. Teu naon bisi ku hidup rek dibalas oge nyai, nu penting mah asal hidup cager heula nya. Ulan ti dituna mananyakeun ngeunaan saha-sahana jeung urang mana-manana nu hianat ka dirina. Ulah wakah hayang nyaho nyai engke oge. Mun nyai geus cager ku teteh bakal dibejaan. Nyuyu ditinggalkeun heula ku tetehnya tunduh ieu teteh. Wayahna bulan oge Sari ditinggalkeun ku tetehnya. Nen Kancanawati cengkat tina diukna tapi memeh ngaleos di puntangan ku Sari. Bari neuteub ka Nen Kancanawati Sari pok tumanya. Teteh iraha rek ngubaran Sari teh. Engke mun teteh geus ngubaran bulan karunya bulan kudu diheulakeun cager. Iraha teteh ngubaran bulan? Peuting isu. Hebat.
Wulan bakal tere cager, mun wulan cager paehannya wulan lah. Jalma nu hianat ka bulan teh nya, wulannya. Demi wulan. Najan manehna bunga sabab tereh cager bari tacan pugusna cager deui atawa moal. Saha nu nyaho tarekah Nen Kancanawati nyalahan. Tapi manehna ngarasa panasaran oge, panasaran hayang nyaho naha saha jelemana jeung urang mana nu geus hianat ka dirina. Nen Kancanawati bada pamitan sakali deui terus kaluar ti eta jero kamar. Asup deui ka kamar manehanana tapi barang berai panto kamar dibuka poharanga kebegna lantaran jangnana geus eueuh ti dinya. Nah ka mana ari jangnana bet eueuh? Buah-buah manehna nyahoeun yen aing nepungan bulan jeung sari. Atawa ka mana nya? Sok sieun kabur we atawa aya nu mawa kitu? Kurang ajar mun nyata aya nu mawa teh teuing teuing aing mah. Teu sangka teu nyana jangnana bet eueuh. Jangnana memang eueuh di dinya. Ngajadikeun Nen Kancanawati tunggara hate nalangsa batin. Gubrag mebeutkeun waruga luhureun kasur anu empuk. Urut manehna babarengan jeung jangnana tapi ayeuna tetela jangnana eueuh ti dinya. Jangnana ka mana atuh ujang teh? Ieu teteh leungiteun, mangkaning teteh hayang ngacapkeun deui ka sono jeung hidepna. Sumama terus Nen Kancanawati. Hari teteh sasat kaleleban ku jangnana nu eueuh sabot manehna ditinggalkeun. Sabot manehna nepungan ka bulan jeung ka Nyisari. Kuniang Nen Kancanawati hudang katemong panona beureum balas ku ceurik. Balas kuna langsa nya kitu pamuluna ulum nguyung pohalana langsana sigana. Kajenting ilang nyawa ceuk pikirna jeung batan kudu pisah jeung jangnana. Keur Nen Kancanawati teu cukup ku sugema pedah jangnana geus masarahkeun sagala-galana. Tapi dirina geus teu boga rasa cinta. Ayeuna mekar deui rasa cinta dirina ka lalaki. Nya jangnana nuku manehna dipicinta nepi ka ayeuna pikeun Nen Kancanawati kajen ngorbankeun naon bae oge. Kajen teuing ilang nyawa sagala jeung batan kudu pisah jeung panutan ati jangnana nupuk manehna dipicinta. Nu dipika elinga beurang jeung peuting. Sigana ye Nen Kancanawati teh para mitra sadaya keur jatuh cinta para aduh da kitu atuh para wargi sadaya. Mun bogoh geus mimiti nyog serog mah kitu atuh. Udah Nen Kancanawati manehna padahal umurna geus sakitu kolotna cenah kitu para wargi ceuk ujaring carios teh. Namung kumarginya kitu teh we. Anjeunna tiasa ngajaga ngaropea diri katingal ieu teh jiga parawan jekekane para wargi. Dah kitu Nen Kancanawati. Da ieu mah ceuk dina dongeng padahal mah para wargi sadaya katerangannya jelaskeun yen para mitra umur ngolotan kulit ge ngenyodan gitu. Kulit ge jadi nanti anu tadina palaleungkeur jadi karar nyod para wargi. Meral gitu. Namun kumargi ieu mah para wargi sadaya Nen Kancanawati bisa ngaropea diri. Namun da ceuk dina dongeng wungkul da ceuk buktosna mah sakumaha jelema bisa ngaropea diri ge tetep ai keuretan awak jeung beungeut mah robah. Mana nu kolot mana nu budak beda para mitra sadaya. Keuretan budak rumaja kitu, keuretan mimiti orok kitu, timiti ka budak kitu, ningkat rumaja kitu, dewasa kitu, kolot kitu, aki-aki ini kitu para wargi sadaya. Terus aya gambaranana ngan aya cenah para mitra nini nu rada ban nu rada ngaropea awakna. Namun tetep teu bisa disebutkeun rumaja keneh mah moal bisa lantaran keuretan mah beungeut mah tetep beda, pasti beda para mitra. Kulit sok sanajan sakumaha bisa ngaropea diri nu tadina calalangker ayeuna pasti ngenyod. Pasti para mitra sadaya meral. Eta mah paratos kitu kedahna. Urang deui ka ayeuna teh acan tiasa para mitra sadaya sangkan urang jag-jag belejag jiga umur 17 taun we salilana. Rupa jiga kitu salilana. Keuretan awak atau keuretan beungeut siga kitu, model awak siga kitu salulun salilana. Munamina ideal teh moal tiasa para wargi teu acan kapenak cara-carana, teu acan kapenak elmuna, duka kapayun mah. Margi sadayana ge ku urang kedah diguar. Ilmu panemu para mitra kedah dibongkar. Ieu teh Rusia nu teu acan kabongkar ku manusia dina danget ieu. Duka kapayun para wargi, duka.
Tak jelema teh langkung paralinter ahli dina widangna leuwih loba ilmu pengetahuan atanapi ilmu pangawruh tuluy dibongkar ku barudak anu sarakola ayeuna sahnu terang sababaraha puluh tahun anu barisa dongkap para mitra sadaya kaayaan ieu teh tiasa ditanggulangi atanapi tiasa diungkulan. Kanggo sa ayeuna mah moal tiasa ngaku-ngaku ieu jajak kakene ieu kuring ieu. Tetep bae umur geus ngolotan marobah. Rarasaan para mitra dina eunteng dina kaca rarasaan jadi jajaka kene rarasaan gagah kene rarasaan kasep kene tetep ai batur manganilai geus aki-aki sia montong sok beberenyen deuleu cenah ngewa tah kitu para wargi sadaya cek rarasaan umur mah moal bisa di teh moal bisa disumput salinungkeun para mitra tetep nepi ka iraha oge tetep da keuritan marobah kitu ku ayana waktu teh tiasa ngarobah kana diri urang. Mung mudah-mudahan dina ngarobah ieu teh para wargi sadaya kedah menuju kana jalan nu hade. Jalan pisalameteun. Jalan pisalameteun pikeun dudinya rawuh di akhirat sakumaha nu ku urang salamina ditedak atanapi dina ngoni ngadoa urang sangkan salamet di dunya para mitra sadaya. Oge sangkan salamet di akhirat. Kitu para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga urang teraskeun deui namung bade ngaso heula. Para wargi kaum dangu kuniang den Kancanawati hudang katemong panona beureum para wargi sadaya balas bieu ceurik nalangsa nya kitu pamuluna ge alum nguyum poharana langsana sigana kajenting ilang nyawa ceuk pikirna jeung batan kudu pisah jeung jangnana keur den Kancanawati harita teu cukup kusu gemak pedah jangnana geus masrahkeun sagala-galana tapi dirina geus teu boga rasa deui hatina geus teu boga rasa deui ayeuna ampunten dirina nu geus teu boga rasa cinta ayeuna mekar deui rasa cintana ka diri lalaki nya jangnana nu kumanehna dipicinta nepi ka pikeun den Kancanawati kajen ngorbankeun naon bae oge kajen teuing ilang nyawa sagala jeung batan kudu pisah jeung panutan ati jangnana nu kumanehna dipicinta beurang jeung peuting ngaruh ke dina biwiris bang lir budak parawan nu kakaramangkat beger heug diputuskeun ku kabogohna malah karasana ku den Kancanawati kanyeri jeung katugeunah leuwih ti misti jangnana natiga teuing ujan ningalkeun teteh nu keur hanaang di rungrum nu keur meujeuhna butuh ku sono bogo najan diri aing geus seubeuh ku lalaki tapi beda karasana ku teteh mun kudu pisah jeung hidep jangnana dina hate teteh keur mekar muncul harapan endah kemang-kemang geus mumiti ligar deui mangkak deui cinta teteh ka ujang leuwih ti naon-naon nya eta sababna nu matak teteh teu mikeun mun wulan jadi korban teteh teu harepkeun mun wulan kudu dipake tumal ka emas sabdagar muka rurut reret alak ilik sakuriling kamar sare di tempuan tapi nana eueuh leos leumpang muru ka tempat manehna mujasmedi sugan jangnana aya di dinya tetela eueuh manehna teu kapanggih deui aya di dinya beukina langsa beuki bingung den Kancanawati harita moal kitu kacai mah cing ku aing rek diteang ka kamar mandi den Kancanawati bari awakna lungse leuleus lir kapas ka ibunan harita teh kaluar ti jero kamas leumpang muru ka kamar mandi nu aya di wangunan tukang eta gedong. Geus aya di jero kamar mandi terus diteangan tapi da eueuh sasaha atuh. Den Kancanawati kaluar di tidinya bari pipikiran tamah pusing tamah rungsing. Kebat muru ka kamar paragi Ki Sapta sare jeung nangtung hareupeun lawang pantok kamar padumukan Ki Sapta terus panto diketrokan. Sapta, ya kami buka panto, kami rek nempungan Andika Sapta. Tapi jempe eueuh nu nemalan panto anger nutup. Kaayaan didinya nu jauh di kamar paragi pasen anu uubar. Jempling simpe malah duka kumaha rarasan den Kancanawati. Si dukun sakti bet ngarasa keung sagala buru punuk asa ngawig-wig kukurayeun. Sapta, geus sare maneh tawa eueuh di jero. Anger caras tadi. Ki Sapta teu nemalan panto ge teu dibuka. Herana ka mana ari si Sapta nya? Moanya maneh ini tiritan mati peuting bari teu bebeja heula ka aing. Bari nage mun tiritan meureun bebeja heula ka aing. Jeung reka mana ari cenah nya?
Da tugas na oge maneh mangajaga keamanan di dieu apanan. Sabta, buka panto. Ngagero leuwih tarik batan tadi bari panto teu cukup ku digetrokan, tapi ayeuna mah digedoran. Najan kitu kaayaan didinya anger jempling taya nu kadenge tamaheran keur Nen Kancanawati, sabab mun Ki Sapta sare tangtu kerek namah kadenge. Panasaran aing hayang nyaho nanaon sababna si Sapta munggu kagen panto. Ieu panto ku aing rek dibuka secara paksa. Siap, siuk. Nen Kancanawati ngerahkeun ilmu panemu jampe pamake. Ngerahkeun sakumaha wawasena satekah polah najong eta panto deuk brah panto muka kasampa Ki Sapta seta keur nangkarak pengkang luhureun kasur bari ti sungutna ngaluarkeun getih lobana ker. Sapta? Nen Kancanawati ngagero bari bruk nubruk awak Ki Sapta terus digulam gaper tetela Ki Sapta geus perklaya mulih ka jati mulang ka asal. Geus eueuh nyawaan. Panon bolotot bari sakujur awak karasanya cep tiis. Demi getih tina sungutna terus harita teh para mitra ngaleuy kaluar. Lain deui sedih pacampur jeung heran keur Nen Kancanawati. Harita teh manehna ceurik ngadingdiut. Bangunna lang sapohara teu sangka Ki Sapta batur manehna pakukumaha. Ayeuna bet ajal perlaya bari heran teu nyaho naon nu ngalantarankeun kitu kaayaanana. Teu loba omong deui gancang awak Ki Sapta seta ku manehna dipanggul. Terus dibawa ka pipir gedong, song dituna dina tanah kosong eueuh pepelakan. Hanapeun tangka caringin leos Nen Kancanawati ka dapur. Teu kungsi geus kaluar bari mawa pacul. Teu loba omong gecruk-gecruk Nen Kancanawati nyieun lomang. Najan pangawakan awewe, tapi dalain awewe samanea sakedeung lomang geus sadia. Sup layon diasupkeun kana eta lomang terus ditidihan deui ku taneuh galianana. Sakedeung oge geus rengse, ngarah teu nyurigakeun keur nu manggihan ti pihak luar. Luhureun eta tumpukan taneuh ku Nen Kancanawati dibubrugan ku tumpukan suluh anu loba ka didinya. Bari semu anu nahna ilungse Nen Kancanawati ninggalkeun eta tempat. Terus ka dapur nu napacul, terus ka kamar mandi, kukumah leungeun jeung suku nu ramiping ku taneuh. Geus bebersih kebat ka kamar sarena deui. Goledag Nen Kancanawati ngagoler nangkarak bengkang, bari neuteup lalangit kamar, beuki keheul ambak jeung nalangsa keur Nen Kancanawati. Lain bae jangnana nu eueuh tapi Ki Sapta seta poe kamari masih keneh babarengan, ayeuna bet ninggalkeun keur salalawasna. Sajoroning nangkarak bengkang hate Nen Kancanawati ngagalindeng. Saha atuh nu margasa ka Anika teh Sapta? Heran kami teu nyaho kana kajadian nu tumiba ka Anika. Padahal kasebut geus pasagi ku pangarti luhur ilmu jemar ku pangabisa aing teh. Tapi naha aya nu hianat, aya nu deleka ka Anika. Kami make teu nyaho. Hampura kami Sapta, hampura Sapta. Kami teu bisa nulungan Anika. Sugan teh aman we kaayaan di dieu teh. Biasana ge tara anu kumawani cuman taka hayang ganggu kana katenangan kami. Saha mangkelukna saha manusana nu kumawani ngaganggu ka kami. Kurang ajar sianya. Nen Kancanawati terus kumalayang lelembutanana pinuh ku katugenah hate, pinuh ku kaheran. Kakara ayeuna karanapan kumanehanana. Manggih karuwet nu hese pikeun neangan jawabanana. Hese neangan keur ngarengsekeunana. Sapta teu nyaho paehna kusaha. Jangnana eueuh teu nyaho ka mana eueuhna. Jeung teu nyaho saha anu ngiwatna. Beurang peuting Nen Kancanawati teu puguh pipikiran, teu puguh rarasaan. Lantaran jangnana teu kanyahoan eueuhna di dagoan nepi ka 3 poe. Tetep jangnana teu can kanyahoan raratanana. Hal eta ngajadikeun heran nu taya babandinganana keur Nen Kancanawati. Heran ku ayana jangnana bet eueuh teu pupuguh. Dina peutingan nu katilu sanggeus jangnana eueuh Nen Kancanawati ngahulang sorangan di jero kamar paragi manehna mujasmedi. Rep sidakep sinuku tunggal meleng naon anu ku panon batin. Hayang nyaho ngeunaan ayana di mana-manana jangnana rek nu dipieling ku manehanana. Sajeroning diuk hatena sumamat kieu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia, dina peutingan nu katilu para wargi sanggeus jangnana eueuh Nen Kancanawati ngahulang sorangan di jero kamar. Paragi manehna mujasmedi
Rep sidakap sinuku tunggal melengku panon batin hayang nyaho ngeunaan aya di mana-manana jangnana nu dipieling ku manehanana. Sajeroning diuk teh hatena sumamat kieu. Jangnana panutan teteh namiang ka mana atuh hidep teh nya. Mun hidep mulang nah naon sababna teu bebeja heula ka teteh. Harianeun jangnana bet nganiaya ka teteh, cik urang peleng. Nah hidep teh aya di mana atawa di lembur mana atawa eueuh. Reup Nen Kancanawati mereupkeun panon terus ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake, ngaluarkeun sing sakur wawasen nu aya dina dirina, ngaluarkeun aji kasaktenan manehanana meleng harita teh ngeunaan kaayaan lemburna jangnana. Beuh, heran di lembur jangnana eueuh manehna teh geuningan. Nu katempo ku aing iwati indung bapana, kalayan asa urang mojang geulis tangtu dulurna jangnana. Teu salahnya ieu meureunna nu ngaran si Esti. Mojang urang Jakarta nu keur harita teh heueuh ngadon pakanci di imah jangnana. Heranah ka mana inditna atuh jangnana da di lembur ge eueuh geuningan. Memang nya para wargi sadaya. Di lembur ge eueuh jangnana teh ku Nen Kancanawati katempo iwati pahamjah Ibu Halimah jeung Neng Esti. Puguh sajabati bingung pacampur jeung ambak teh. Pacampur jeung keheul keur Nen Kancanawati dina mangsa ayeuna. Leng uleng deui Nen Kancanawati ngahuleng bari meleng dina di mana ayana jangnana. Tapi najan terus-terusan manehna ngagunakeun panon batin, tetep nu diimpleng mah eueuh bae datang, malahan teu katempo di mana ayana. Nya hal ieu pisan nu ngajadikeun ayeuna geus 3 poe. Beurang peuting pagawean Nen Kancanawati ngan ngerem maneh di jero kamar. Tara kaluar kaayaan pase nu jumlah jamleh aya 7 urang ku manehna tara dilayad-layad acan. Tara dilongok-longok acan ka asup sari jeung wulan. Tisaprak Nen Kancanawati kalengitan ku jangnana. Tisaprak peutingan manehanana manggihan kisap taseta nu geus jadi layon can pernah neang deui ka kamarna lantaran kaayaan Nen Kancanawati. Lir jalma nu keur kaedanan, lir jalma nu keur kabungbulengan, manehna lir jalma nu anyar beger heug nu jadi panutan kabur, anu kajauh baburu jauh miang kanu anggang. Leuwih heran deui keur Nen Kancanawati lantaran embah sabdagar muka heubeul tara aya nembongan. Tara aya ngadatangan ka dirina nya kitu ngeunaan Nyi Mas Layang Sari. Nu neangan Nyi Ita Laila Sari can oge datang, can aya jalaporanana. Tapi kaheran mah ku eueuh datangna embah sabdagar muka jeung eueuh datangna Nyi Mas Layang Sari, teu leuwih rosa batan eueuhna jangnana, kitu nu karasa ku Nen Kancanawati kiwari. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, urang tuna carita kaayaan Nen Kancanawati kumargi waktosna kabujeng see para wargi. Mang atuh para mitra neda jemar hapuntenna ti para wargi sadaya sapunya le pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.